Kahiji, nangtukeun amanat atawa pesen moral. Dongeng biasana mibanda pesen kahadean atawa piwuruh hirup. Contona, sing jujur sanajan hese, ulah sombong mun boga kaunggulan. Kadua, milih palaku utama jeung palaku tambahan. Palaku biasana manusa, sato, atanapi makhluk gaib. Tetepkeun sikap palaku ti awal. Bager, culas, pinter, belet. Contohna, si kancil nu pinter, buaya nu licik. Nomor 3, aya netepkeun latar carita. Netepkeun latar carita teh nyaeta aya latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. Latar tempat teh nyaeta aya kampung, leuweung, jeung istana. Mun latar waktu nyaeta baheula, isuk, peuting, jeung mangsa usum hujan. Mun latar suasana aya bunga, sedih, tegang, jeung pikat bitaeun. Carita atawa plot. Umumna dongeng mibanda runtuyan ieu. Anu kahiji aya panganteur nyaeta ngenalkeun palaku jeung tempat. Nu kadua munculna masalah nyaeta aya kajadian anu nimbulkeun pasualan. Nu katilu aya puncak masalah nyaeta bagian paling tegang atawa penting. Nu kaopat pangungkulan masalah nyaeta palaku usaha pikeun ngarengsekeun masalah. Anu terakhir aya panutup nyaeta masalah rengse, pesan moral muncul. Gunakeun basa nu basajan jeung endah. Pilih kecap gampang harti utamana keur barudak. Tambahan ungkaran endah. Contoh cai walungan ngalir herang ka Nu kagenep nyaeta make dialog pikeun ngahirupkeun carita. Dialog matak karasa hirup jeung nyambung ka nu maca. Contona kancil, punten buaya, abdi bade nyebrang ka ditu. Buaya, hehe tong sieun atuh. Nu katujuh nyaeta nambahkeun unsur keajaiban. Dongeng biasana ngundang hal anu mustahil dina kahirupan nyata. Sato bisa nyarita barang anu hirup, raja anu boga kekuatan gaib. Ieu ngajadikeun dongeng leuwih pikaresepeun. Tutupan carita kalawan amanat pesan moral bisa ditepikeun sacara langsung atawa tersirat.